sisirikan, lala dan ulah sisirikan. Datang Bapang seaki lama ulah di batuan deui babawi inggosan terus we baru dak seaki lama kitu da untuk carekan ku mana udah mah akila lamun arek balik mah nanti satu barudak abi aku heulanya nom ka ditu ah Boy, orang ngarek balik gelanya, habis ngetelangan ku indung orang. Oh, maneh masalah anak pasti Akila. Awas ya lawan papanggih deui. Mama ulin sakalian tong balik deui. Indungnya tutah-titah teh harare secik atuh kana ulin teh naman-naman teuing. Ini poho sagala-galana. Ya, Ma, maaf. Ongkohna maneh mah teu betah cicing di ieu mah. Tapi, Ma. Alah, geus tong loba alasan. Ku iderkeun ku gorengan. Ya, Ma. Pabosen kana ulin teh. Mak lamun kila ya Ma. Ya Allah, pasihan rezeki dinten ayeuna ka Akila ya Allah. Upami rezeki Akila susah kampilkeun ya Allah. Upami rezeki Akila teu catatkeun ya Allah. Akila, kenaon? Sabil keur jualan. Oh, keur jualan. Jualan naon Akila? Jualan gorengan. Sabil bade beset. Jualan teu kadu arisna. Tapi Sabil hoyong kan? Tapi Akila, iya, jang Sabil mah gratisan. Ya, jang Sabil. iya beneran yang Sabil. Iya, beneran jang Sabil. Nuhun ya Akila. Ya, sami-sami Sabil. Ayeuna Sabil bade ka mana? Naik ka sawah di kebantuan emak dibuat. Oh, Oh nya tuh Akila. Sabil bade angkat heula ka sawah. ini Sabil hati-hati. Terus cukup istirahat nak. Mendingan lanjut jualan gorengan deui. Gorengan.
Sabaran sarebuan. Bayang sabaran hiji. Ayo bro, bro. Sebelah kanan, ayo bro. Mana? Oh, bohong. Ah, ya. Mana ya Dewa? Nah. Bohong, mana? Pangadesalkeun aya pare setengah karung deui. Kalau ojekkeun we. Berat kuat. Laku. Mangul pare setengah karung teu kuat, aya ngajomblo mang tahun-tahun kuat. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas. Naon molototan ka emak? Henteu, tuh turun. Alah ari kita ku kolot teh sok hararese. Nya tuh mahnya. Maneh make ceurik. Mana kadekeun duit ladang gorengan? Saya mah. Kamanakeun duitna? Saya mah dicanda ku batur. Batur saha maneh teh? Kunaon ke dibikeun? Panjang aja meuli dengan sangu eta duit teh. Paling teh dijajankeun. Bener mah. Dasar loba alasan maneh mah, sok ngabohong we ka kolot. Pamali eta teh. Hayu ka dieu. Mana mah? Sok tara beunang diandalkeun maneh mah titah ku kolot teh. Mungkin dia teh, mungkin pusing. Aya anak oge eueuh nyenangkeun ka kolot. Dipausingeun, diarahkeun. Akila, ka dieu. Ka mana di budak teh nya? Di golan teh ngan cicing wae. Geus tok ceurik wae. Seusehan tuh baju. Elah mah akhirnya ke darinya. Yeuh, jalma miskin mah ulah loba anu dirasa. Ulah nepikeun ka gering. Banyak mah bayar rumah sakit teh mahal. Oh istirahat loba alasan ting. Tah tuluykeun seuseun. Awas membalik mah can beres kedeh wae asakeun. Gawean tong ceurik wae. Ya Allah, Akila terang.
Akila hidup di bumi iya cuma bisa numpang umam sareng numpang hirup doang. Akila paham, Akila tumbuh di bumi iya cuma bisa jadi beban emak doang.